Dimimitan ku ngagoreng basreng jeung nugget. Nugget apa kaki naga. Coba barudak di tempat maraneh anu oren panjang gitu ngaranna naon. Eta teh kaki naganya tapi di warung abi mah nyebutna teh sok nugget. Lanjut nyen pesenan chili oil terus chili oilna teh menta sedeng. Sabenerna masok bingungnya lamun aya nu jajan hik ngomong geladana teh cenah sedeng. Heueuh bisina sedeng cek abi beuting cek manehna mah lada. Lanjut deui nyen pesenan burger jeung roti bakar. Pesen burger nama hiji terus pesen roti bakar nama 5. Lanjut deui nyen pesenan basreng chili oil jeung cibay. Maraneh apal cibay teu jajanan anu viral pada masanya. Cibayna teh pesen 4 terus harga cibayna teh kur 1000-an. Basreng chili oil nama saporsi terus mentas chili oilna teh sedeng. Kade maraneh ulah salahnya basreng chili oil jeung basreng cobek beda. Soalna kamari ge anu salah meureun niatna mah meuli basreng chili oil kalah nyebut basreng cobek. Ari pas diasongkeun teh naha cenah teh di chili oilan. Ari cek abi teh nah ada pesenna ge basreng cobek. Ari pokna teh ih lain cenah anu make chili oil. Cek abi teh atuh basreng chili oil. Cek manehna teh naha cenah emang beda atunya beda. Wayahna we ku manehna teh dibeuli da eta mah kesalahan manehna salah nyebutkeun. Tah ieu penampakan cibayna nya. Lanjut di teh abi nyen pesenan pisang keju. Ieu pisang keju teh salah sahiji menu jualan anu best seller nya. Soalna tiap anu jajan teh pasti tara tinggalin jajan pisang kejuna. Sabarna mah menu jualan di warung abi mah best seller kabeh. Heueuh eta we da sok segala beak atuh menu jualan teh. Tuh sok resepnya lamun aya pelanggan di kontenkeun teh dadah-dadah. Jadi sok asa tara kararagok ari ngonten teh. Kamari mah aya nu nanya cenah teh kunaon nu jajan teh lolobana barudak sakola. Lah cek abi teh emang kunaon lamun nu jajanna barudak sakola. Da abi mah jualan rek nu jajanna budak leutik, budak sakola, ibu-ibu, bapak-bapak, nu penting mah jualan abi we laku. Teu jadi masalah nu jajanna rek saha wae rek orang mana wae oge. Tuh tiap aya nu jarajan pasti we tara kurang ti 3 porsi, pasti we ngabarorong. Da kumaha rek teu ngabarorong meureun nya da jajanan di warung abi mah marurah.